Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing solih sareng solihah, kumaha kabarna? Dinten ieu patepang sareng Ibu Yosi. Urang sasarengan diajar bahasa Sunda pangajaran genep. Hayu urang buka halaman 57. Sateu acana, hayu urang sasarengan ngadoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ayeuna hayu sasarengan urang diajar ngagalantangkeun sajak sareng maham eusi sajak. Naon ngagalantangkeun sajak teh? Ngagalantangkeun sajak nyaeta membaca sajak, sedangkeun maham eusi sajak nyaeta paham isi sajak. Ayeuna coba buka buku bahasa Sundana halaman 59. Di dinya aya sajak anu judulna Alam Priangan karya Erna Widianti. Ku ibu contohkeun nya kumaha carana ngagalantangkeun sajak. Alam Priangan karya Erna Widianti. Panon poe meletek ti beh wetan, nyorot legana pasawahan. Sora manuk recet kakewihan, matak betah alam priangan. Walungan caina herang, sakuriling dilingkung gunung. Kudu diriksa jeung dijaga, pakaya urang sarerea. Ayeuna cobian nyalira ngagalantangkeun sajak judulna Alam Priangan di bumi masing-masingnya. Nah, ayeuna tugasna aya di buku bahasa Sunda halaman 60 bagian 2 maham eusi sajak nomor 1 nepi ka nomor 6. Untuk tugasnya ada di buku bahasa Sunda halaman 60 bagian 2 maham eusi sajak nomor 1 sampai 6. Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk foto lalu dikirim melalui link yang nanti akan di-share oleh ibu guru ya. Hatur nuhun solih solihah. Terima kasih solih solihah. Dicekapkeun sakieu pengajaran dinten ayeuna. Dicukupkan sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.